Wah, hajar. Hajar terus. Hajar, Tuman. Hajar. Ayo hajar. Benjo, nanti sih dari lama. Iya, Mang. Benjo kan nonton film resep. Oh, tah. Oh, tuh. Ih, aja. Hajar terus. Hajar. Tonjok dadana. Dupakan juta, hajar. Ai, kaya iklan sih, Jo. Oh, Mang, pinakun ha. Keresep-resep orangnya. Nah, karena Jo, nontonnya di aplikasi GoTube. Aplikasi GoTube. Oh, Jo, di aplikasi GoTube mah bebas iklan. Jadi mulai iklan muncul kieu. Oh, tak, Mang. Oh bener Jo, terus di GoTube mah sebar gratis Jo. Sia teu kudu bayar atau daftar YouTube Premium. Beuh, mantap amat. Tapi lain sekedar gitu doang Jo. Di GoTube nges dilengkapi berbagai fitur keren Jo. Aya fitur background playback atau disebut layar belakang. Nah, bener. Sia bisa muter musik meskipun Sia nggak keluar dina aplikasi GoTube na Jo. Tapi dengan cara make fitur background playback. Terus Jo, siage bisa muter video pakai fitur mode pop up. Jadi saya bisa muter video sebari chattingan atau sebari naon kayak bisa Jo, malah kaganggu. Apa itu mah keren jasanya? Lain keren-keren deui Jo. Ditambah di GoTube ge aya video-video pendek segala Jo. Waduh, makin keren baik. Tapi kuotanya bakal boros moal ge, lamun make aplikasi GoTube. Tenang Jo, GoTube bisa ngaktifkan mode penghematan kuota sampai 30% Jo. Jadi saya udah khawatir kuota saya bakal cepet beak. Makin keren makin is the best ieu mah. Geus lah fix mulai ayeuna mah Benjo udah pakai aplikasi GoTube. Geus mah bebas iklan, teu kudu bayar YouTube Premium segala. Jeung deui loba fitur kerenna di GoTube mah. Keren, mantap jasa. Ongkosnya guys, pokoknya gara download GoTube di Play Store atau di App Store. Betul, lamun hayang lebih praktis deh. Download nak klik bae link di deskripsi video ya, oke? Yo. Abe. Saya tadak mending heran kieu ke Cai Gunung. Yo, kata saja. Ya dulur Benjo. Dulur. Aing teu nyangka Sia boga dulur gelis. Dulu yang bagarilis lah, produk impor KB, toko siabek, produk gagal. Eta Sia produk gagal cenah. Del, ngomong-ngomong kenalkeun atuh kami. Nyaodil. Lagi bae araceun tolak kemanggi di kang gelis heuting. Kenal naon Kodil hayang kenalan doang ya. Tuh, kajeun Dil. Memet, jawara terkuat di lemur iya. Sela. Kurang Latif, ngaran panjangna Latif Harapan Mulia. Lamun iya, ngaranna Subek, ngaran panjangna Subek Jaka Ireng Rengek. Lucu amat ge ngaranna. Emang lucu jelema da gitu kos kecap. Edan Benjo. Geus aja Del, hayu urang ka imah aing geus kebel teh nyaba ka imah sia. Ayo guys. Ayo. Baik yang malah. Balik, Met. Oh, ngantuk. Tip, kok si Memet balik sih? Anjing dek balik lah. Dek bobolan dek bobo ciang gitu. Kok baralik sih? Ayo balik lah. Yuk video lah yuk. Kodik di dieu kan main kayak meseng sakalian manggi abas sia. Apa Benjo nage di mah? Oh, ka kebon tah? Oh. Kita balik kanan ge aing kangen teh lo ka Panggi. Itu bisa balik wari lah. Emang kunaon? Karena masih beje di Malaysia. Cenah di kebon kok di Malaysia? Tapi kebunnya di Malaysia. Eta sia jauh amat kebon di Malaysia. Bon batur. Jadi Abah Benjo mah kuli di ditu ge, kuli ngalak kelapa sawit. Oh, geus kebal abasnya di Malaysia. Lumayan kebal sih. Tilok balik dong. Tilok lah. Keronya amat tuh sia duaan bemerenjeng mamang sia. Tapi engke Benjo untuk nyusul Abah sih ke Malaysia. Dek mantuan ngalak kelapa sawit ah. Lain mang, Benjo mah ke Malaysia ge hayang ka pagi Upin Ipin. Kasih atuh malah panggil lah Benjo. Mas sandal soto ya. Benjo ngapain gak sama ka Upin Ipin. Benjo hayang foto bareng. Ayo ngomong cek siapa lah.
Heh, benjo upin ipin makan cemen yang jelema eta mah. Atuh benjo ge nyaho pin ipin cemen, ja benjo ge taon-on amat. Lah kayaknya lah mau nupin cemen, tapi kunaon saya ke Malaysia bae. Aduh, Mang Sandil, kanjut, benget janggotan, tapi otak on bae. Biarpun upin ipin cemen, tapi kan tetep temenan orang Malaysia. Malah repeh bae. Anggus kumaha cek si aja, nah orang jadi nggak upin ipin sih. Tapi bener kan upin ipin mah orang Malaysia. Ongkos lah. Biar aing cacah anjing kabel-kabel mah, bisi kabawakeun edan. Itu nyambung Ini be. Bang. Lu kemana sih ya? Ngomongnya cenah si tadi nih KS. Ulah loba omong, aing mah dekat masih benjo, dekat-dekatan si Sela. Aju sini ke mana? Meni rapi kitu make kemeja, buku limis gitu, doang midong roti kecapan. Eta sia. Aing ge ndek anu si Benjo, ndek ngadeketan si Sela pel. Wilun bae enggak, sia mah balik we ka ditu. Percuma si Sela mah moal daekeun di deketan ku sia. Sotoy sia lah. Lain sotoy bek. Ieu mah sainganna aing bek berat jasa, subek mah enggak bakalan kuat. Alah, leutik pel saingan jeung sia mah. Kajen teuin, beungeut aing kos ge kos bangkong keur hamuai. Urusan perbikangan mah moal kudu mundur aing mah sebelum perang. Oke, aing kitu mah. Kita bersaing, oke? Siap jasa aing mah Di kamar mana Surya? Anu met. Pel. Urang da kemana karek pel? Nyaho bek. Ditanya tuh jelas amat Surya. Aing dekantir si Subek, met. Dekat ke mana sih ya? Dekantir ka leuweung, met. Kalau Oh, met, aing dititah nganter si Subek ku mana? Ka habitatna cenah. Soalnya si Subek mah asal muasalna orang hutan. Eta sia sembarangan setompel. Onyet meureun aing. Neng. Tanya bener-bener malah kos gitu setepel jawabanna. Met, cenah ka mana? Tumben-tumbenan rapi kitu. Aing mah jujur bae, aing dekat si Benjo, dekat dulurna, anu bakem, anu pelem, kos apa belum. Bener nama kami gemet tekan si Benjo dekat-dekatan Sela. Oh, berarti sarege dekat-dekatan si Sela. Oh, Met, orang saingan tiluan. Oke, teu masalah. Kesieun aing mah sing jeung model karima ye. Geus pasti jara Memet anu pasti dipilih mah. Oh, geus, urang buktikeun saha anu menangkeun si Sela. Percuma bek, sia mah mending lu ilu moal dipilih tempat tuh. Beungeut ge kos bal-balan binengsi. Oh, met mirip. Bala-bala binengsi mah ngagorengna ge sampai tutung kieu mirip kos kieu. Geus bek sia mah bek. Geus balik bek. Geus moal dipilih ku si Sela. Si cantik belum tentu milik si tampan. Ingat omongan aing. Macak sia bebek lah. Saya kun si Benjo kabur balik ke si Sela. Ayolah. Geus pasti imah si Sela milih aing. Coba aing tuh keren, make topi segala. Lah, pokoknya pangkerenan aing. Kerenan meureun met. Sia met make topi kieu mah ya kos budak angon bebek. Atas sia sembarangan sia. Oh bener. Tah anu kos tuangan masih subek. Memet tuh, sia tah anu geus make topi. Coba nih ka aing ah. Tomat. Mang, Benjo lapar Urang balik yuk, urang dahar kabehan. Ih, dahar jeung naon gua masak encan. Mang Sandil can masak tah. Encan lah. Urang ngaliwat ieu, Sel. Oke, ngaliwat ieu tapi ngaliwatna di leuweung resep meureun. Saya ngaliwet tah. Heeh. Tapi ngaliwetna jeung naon ya? Terserah Saria, aing mah mau dahar sih. Kumaha sih? Hayang ngaliwet ongko tapi moal ilu dahar. Soalnya aing di imah geus masak, kamu misalnya aing ngadahar di dieu, engke pasakan aing mubazir mana loba. Oh, geus kajeun ge. Hayu Mang, urang Bandung ngaliwat. Hege jadikeun resep meureun. Dil, Jo, kok sadar di dia sih? Oh, kami keur ulin heula, tapi kek gedeung-gedeung. Sarian di kamarana ieu rapi amat. Biasa, Dil. Kayak anu ngabranya itu dulur sia. Kajen meureun deui kami ngadeuketan, kan kami ge jomblo. Heeh, meunang meureun Dil. Oh, geus, kuek dibebaskeun sari kagetan dulur aing mah tah. Naon sih, Dil, main bebas-bebaskeun bae. Tenang sel, aman budak mah. Ya, Sela ulah sieun ka Amet mah. Sela di dimah aman. Karena yo, Amemet anu nyekel lembur ieu. Dak, si Sela hayang ngaliwet cenah. Hotah. Ayo kamu Met, urang ngaliwat kabehan. Siap, Jo. Ya, jeung meliweuteun. Ulah sieun ka aing mah yo. Jadi langsung. Deh, Ya, mantap. Jo, aing nambahan ya. Ih, Cokot, mantap Jo. biasa. Ge, kau subek mah, buat duit ge, pasti.
Aing mah kurang masak nabain ke Jo. Aduh, kasubek, kebiasaan, gitu bae. Ulina kos anak bebek, jok mau duit. Terus kajen deal. Engke main nama pulang urusan liwat bae sampai asak. Awas ge. Awas gak itu, Jo. Beli kotok segalanya, urang ngaliwatan jeung kotok. Ih, nggak lewat ulah jeung kotok atuh, kayak kan lewatna ada acak-acak ku kotok meureun. Geus deul lah, teu nyambung sia mah. Geus hayu urang belanja liweuteuna. Gerak itu, gerak itu. Kami dek di bae nangguan si Sela besi leungit. Awas gak itu, Jo, deal. Ulah poho nya meuli kotok segala jeung urang manggang. Siap, Met. Ayo, Jo, urang belanja. Kunaon sih malah raribut? Cari cing sia mah udah deket. Anu berhak deket-deket jeung Neng Sela mah cuman Amet dong, nu paling ganteng sakalong langit. Ganteng cenah kos kitu. Ganteng lah aing mah. Sela, Amet ganteng. Oh, ganteng kos di film Doraemon kos si Suneo. Etas ya. Garane sari sama sadore. Lucu Mamet, bener soalnya sama kos cemen. Daripada sia kos kang jurig. Mamet, pinokon. Sela. Mang, urang beli kotok ka saya. Naon ge lah. Lagi cukup meureun ya geus beli beas. Belok asin, sambeleun, tahu tempe jeung jengkol mantep ieu ge, Jo. Tapi kemarin teh bisa marah, Mang. Jaman yang ngalewat jeung kotok cenah. Oh sih. Mang. Itu teh wati kunaon ceurik? Teu nyaho. Jangkeun yuk. Kabarnya, Wat. Teh Mary, kunaon tuh teh wati ceurik kitu? Tapi kok beuteungna melendung sih? Oh, aja. Tewati, beuteung Tewati kok bisa melendung sih? Tewati mah tos di kompa tah. Benjo di kompa cenah. Nam batur ban mobil. Terus kunaon ge eta beuteungna bisa melendung kitu? Kayaknya Tewati mah kena santet meureun, Jo. Sembarangan bae si Sandi lain ngomong. Si Wati mah lain disantet. Tapi si Wati mah ieu keur hamil. Hamil. Oh. Kok bisa hamil sih? Tewati, kan Tewati mah janda. Kok bisa hamil? Oh, Dil, aing nomor kosa. Eta siarang lepet kos ki anu deken merkosa. Ih, Sandi lain ngomong sok sembarangan bae. Atuh bingung ge saha anu deken merkosa Tewati. Jadi kieu, Dil, aing boga kenalan lelaki di Facebook, terus ketemuan di jembatan. Tapi foto aing pakai foto profilnya foto si Desi. Kok make foto si Desi? Terus si lalakina marah nempo aing, ja beda jeung foto profilna. Atuh pasti marah lah Tewati teh aku aya beongko. Ya hoon teh oon. Dengekeun heula, geus kitu aing dibawa ke ruyuk, kirain aing dek dipaehan gitu. Horeng diruyuk, aing jelema edan ke esa teranjang. Ju aing dibikeun ka jelema edan, atuh enggeus aing diperkosa ku jelema edan. Aduh, apa sama Tewati? Sakalina anu deken merkosa jelema teu waras. Ini parah ini. Ih, Sandi batur berduka malah disingsirikeun. Atuh kumaha ceritana lucu ge. Yuk, geus kitu kumaha eta? Siraku teh budak air bapaan. Oh, Dil, ja embung aing ge kudu kawin jeung jelema edan mah. Kunahan kitu, geus baik-baik kawin jeung Medan ge daripada eta anak lahir bapaan. Embung lah, mending kawin jeung sia bae, Dil. Eta sia teh hayang amat aing kawin jeung mama sasagluduk kieu. Ih, Dil karunya batur ieu si Wati karunya. Geus daek bae jadi aya nu di kandungan ieu. Bung. Ayolah, Dil. Ih. Bating, geus teh, teteh mah ulah kawin jeung urang. Engke teteh ku urang ditangankeun jodoh, dijodohkeun teteh mah. Dijodohkeun jeung Sadil. Jangan anak iblis. Eta sia jeung anak iblis cenah. Sabar, enggak sabar bae. Mungkin ieu ajab, mungkin ieu ujian. Sing sabar bae sabarnya. Tapi ai kebal-kebal jeung kesel mah mending kene mencit maneh bae. Lalagaan geus sabar bae sing sabar, pokona mah sing sabarnya. Weh, Met. Jadi urang ngaliwat. Mantap, Del. Memet, kami teu meuli kotok, soalnya eueuh nu ngajual kotok mah. Aduh, aing mah. Sel, kumaha urang ngaliwat teh make ding kotok.
Atuh sabada sia, aja aing mangan hayang pipilun masakna doang, dahar moal. Mau dahar. Ya, aku masih ongko ngaliwat tapi mau dahar. Tadi di imam masak loba jok mun ngakan. Oh, geus kajen. Asal mah saya ilu be ngaliwatna bari bantuan subek masak. Komet. Iya kan kembalianna keneh tadinan dek meuli kotok, tapi kan kotok neueuh. Oh, geus jauh katongan bae jeung bejo jajan. Bener kan Memet? Oh, Jo. Asik. Kunjungan sih ya. Oh, Cil, terus saya belanja naon bae? Tenang, beas ada, lauk asin ada, tahu tempe jeung jengkol juga ada. Oke, mantep aja gitu mah. Halo, assalamualaikum yang. Hah? Aing ngagulung di motor. Astagfirullahaladzim. Ho atuh neng balik ayeuna. Assalamualaikum. Deal jo aing balik keuleunya salaki aing ngagulung na motor. oh berarti itu balik. Tapi hampurannya kami ke bae naongna. Heuh teu naon. Masih adanya. Sing ada jajan. Del, parah sih ya. Si Kunan itu ngomong, asih saya sebagai salaki. Atuh cenah gitu nanya. Aku sudah ngaliwat bayu jadikeun. Pakaya aing ngelawan Cisaria, saya lagi sebagai salaki. Kok gitu sih? Deh, dah. Lu gua balik ku aing. Haram jodoh sih ya. Oh, Met, ngomong kali. Ngaliwat met. Weh, ai ngaliwat. Bang, udah kumaha sih, Mang? Nah, weh. Ih, ai ngaliwat ongko. Pada lapar. Jok. Urang mending kayak masih sela yuk. Pan tadi cik sela mainan masak loba. Urang sepik-sepik noong ibae noong salakina. Astagfirullahaladzim, kok Mang Sanil berpikir kos gitu sih? Lapar. Ong sayu.